Kajan balik ngaligencing kajan mulang sok ngalong kewan abdi amal antarakan gara-gara Pak RT Kasim Ebret Jaya Mama Ama si Bangbung Ida antarkan ka negara no baheula gara-gara Pak RT Kasim Ebret Jaya hoyong diserangan Mama Ama Bangbung Idang no gaduh incuk neng ngapelin anu cantik Kalisari negara geranya emang gara-gara Pak RT Kasim Ebret Jaya Mama Ama Bangbung Ide anu ngagadoan incuk neng apelin anu cantik Kalisari halengan gara-gara Pak RT Kasim Ebret Jaya Mama Ama Bangbung Idong no gaduh incuk neng ngapelin anu cantik Kalisari kadiagan mana nyeri teuing mana abong teuing entok abdi gara-gara Pak RT Kasim Ebret Jaya Mama Ama si Bangbung Idang nu gaduh incuk neng ngapelin anu cantik Kalisari dopameng sayang kalaka begagon mau diatapkan kalamata ngajakin Pak RT Kasim rek dipotoskeun Mama Ama si Bangbung Ide ate temikeun tong namona sorangan neng apelin anu cantik anu sayang berapeti abdi tawaleng emotan abadamin disarangan aku poiyang kumaha kudu kumaha sok bingung pikiranana mata kering ngalalayung teureun-eureun tangan Mama Ama si Bangbung Ide disayang aduh Gusti abdi tulungan abadamin cinta peno kadalasan Mama Ama si Bangbung Ide tapi aneh Pak RT Kasim anu bager tong bingung sorangan bingung sorangan
bageran eta sakada pepentaan menta itu menta iya tadi componana PRT kasih mebrek jaya tapi aneh mama ama si bang boy deh tayak perhatian tong-tong nambah serangan ngapelin sayang nu bager disayang-sayang kalau kabeki ogohan apa pas udah nu gaduhin ke jangan apa mau dianggap karena sapa ngajakeun rek dipotoskeun PRT kasih mebrek gaya anu bager mamah ama si bang boy dan kalisari nu gaduhin cenah pelin anu sayang berapa ting abdi teu wale mutat anjang diserang mama janteng cicadas anu bager apana cahaya tukang usap lunduk anu mana mama dina Tegalega kapayun